Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun sing enyaan mun ngaku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambih deui opat nu wajib dirusul opat muhalna dirusul nu jaizna hiji wungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebatan hiji-hiji wujud qidam bangqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan datsna hiji Allah dina datsna hiji sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadawuh jadi sadayana nu wajibna 20 Adam hudus fana mumathalah lil hawadisi ihtiyaj ta'adud ajzu wa karaha jahal maut sammam umyun bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan ansama'a ma abkam eueuh anya ruksak sarua jeung anu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bing bilangan datsna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodo maot torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodo maot torek lolong jeung pirena
Wenang di Allah na midamel barang mumkina, taya anu wajib midamel barang nu mungkin. Sidik amanah tablik fatona, kidhib hianat kitman balada. Bener ka percaya ngadugikeun ejeng pinterna, bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona. Wenang di rusulna sifat manusia biasa, kaya tuang leut angkat kulem sajabana.